Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan bila ghaya wa nashkuruhu syukran bila nihaya. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dipayun pribados ngaturkeun nuhun anu parantos maparing berita kaayaan. Alhamdulillah wa syukurillah meningali ahli pangaosan subuh Jumaah di Cibantar sigana kaludeungan sakitu nu digaibkeun seueur kitu sieun hadir we nu digaibkeun mah da eueuh anu hadir mah nu masih keneh mawa hirup dina jasadna ngaturkeun nuhun ibu-ibu jeung bapak-bapak anu parantos miara kahirupanana ku perkara nu barang mahal. Ka ibu-ibu jeung bapak-bapak mapareun berita bahwa lain urang Cibantar wungkul anu haladir ka madrasah Cibantar teh urang tarawih ti antawisna ini kuningan gitu di Banti Bandung ya aya anu ngahajaina hadir ka Cibantar pangaosan subuh Jumaah kantenan dina YouTube mah di mana-mana tang isukan mah dina alumni diketuk urang YouTube musok ngarajina YouTube sing nu ka Cibantar da para layeun dengan isin teh parah teu diajak we cenah bisi teu kasuratan oge nya urang YouTube na hadir na waktu ka Cibantar udah ngitung-hitung kumaha surat aya wartos namanya sarua nyadap nama karena ilmu jeung mukni si jadi santri Abuya Jakaria Ansori sehingga cang dilugikeun bisa sapara awal saparsani saparobe moga-moga ulah waka dipisahkeun arwahna jeung jasadna. Malah aya nu angan-angan keneh we hayang terang ka Cibantar can apal Cibantar Amerika mah geus apal ya. Cibantar can apal nah ieu mah sapale mah aya nu geus tuntas penasaran terang ka Cibantar ngan sok nagih abdi landa ka Cibantar yang dilongok cenah ku akang ya. Mudah-mudahan we sing sehatnya saya didoakeun kurang sadayana pada ngadua sadayana sadaya paranjang yuswana barokah umurna gampil milari maisahna salamet dunya jeung akhiratna. An aya tanya jawab sabada ari urang YouTube mun ka Cibantar disuguhan naon cenah. Cek pribados teh da urang Bandung mah sagala ge aya dihitungan dawegan eueuh kitu. Kira-kirana orang Cibantar sanggup mayakeun dawegan hiji we saurang gitu tuh nu korot hiji bisi ayeuna ganjil mah ngajingjingna tekadkeun ieu teh ngajariahkeun titinggal kolot gitu moga-moga sing dawegan hiji kalapa hiji ge sing dugi we kasepun nu maparinan keayaan orang seperti kieu nya iraha cenah alumni teh lami keneh lah dawegan leutik ke borokolot tapi ngaturkeun nuhun bapak-bapak ibu-ibu masih kena simpati karena pangaosan teu aya deui jero pangaosan teh rek ngagiringkeun jelema nu ngaraji sina asup ka surga. Sanajan urang
lalajo dina YouTube ge sinamilu we ka surga ngan moal aya moal diasupkeun ka surga imanan nu aya imanan sanajan satimbang sireum anu leutik ge imana aya mesti diceungceum neraka salila-lila ge aya tungtungna nu aya imanan mah tak mimitina bapak-bapak jeung ibu-ibu teh timiti awalu wajibin alal insani ditulikeun nyaho wajib akli mustahil akli wenang akli ka Allah jeung ka Rasulna sang hareupaneun urang dina pangaosan teh hiji ti mimitina awalu wajibin alal insani sabab anta insanun teh ma'ruf anjeun disebut manusia sotenan lamun jeung roh nu bareto ngajawab qalu bala teu jeung roh nu eta mah lain ge manusia ngan siga jelema teh kitu teh ai akal nama akal domba sapi munding mun diparaban bru kerepes we tara melong nu mere urang ge mun dibere untung tina dagang tina tani tina buruh teu inget kanu nguntungkeun tah bangsa domba eta teh bangsa sapi bangsa munding mun diparaban bru kerepes teu inget nu mere urang ge pamere ti Allah teu inget aya ieu ti Allah ngan resep teh kanu dibikeunna tah ieu teh rek ngomean diri urang nu saperti kitu sabab aslu kulli maksiatin arido anu nafsi mimitina sakabeh kadorakan teh urang teh ridho kana nafsu jadi itu sina ulah ridho kana nafsu sanajan ngalakonan kadorakaan dari kadorakaan mah sanggup nuna atuh tong-tong ridho kana nafsu dina keur lalajo teh ceurik we teh lain kuring resep kana lalajo teu resep ieu ngan ieu badan dibawa ku nafsu cicing na tempat kadorakaan ceurik bari lalajo tuh kira-kirana sabaraha urang anu aya di Madrasah Cibantar nu sanggup ceurik keur lalajo atau mending keneh henteu ngalakonan dosa aslu kulito atin ada murido ani nafsi bibit toat ma eta terido kana nafsu jadi urang teh lebih terido kana nafsu aya bibit di urang teh toat lamun ridho kana nafsu aya bibit ma siat dua nu ditanamkeun diri urang hiji bibit toat kadua bibit ma siat gampang teu kudu ngorehan aya kitabna bibit maksiat eta ridho kana nafsu bibit taat teu ridho kana nafsu tah sakitu-kituna hanteurkeun teh kuduna jadi ahli sunnah wal jamaah anu nawarallahu basairahum lambe afan wa kusifu bil hakikat tagaduhan ca bareto teh nya dina ahli sunnah anu awal teh sok yang haji teraskeun naon cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidik no wajib akli ayat di Rasul sidik no kahiji mustahil kedebut sidik no wajib akli ayat di Rasul sidik no kahiji mustahil kedebut sidik no wajib akli ayat di Rasul sidik no kahiji mustahil teraskeun deui sidik no kadua di mukmin ayana
sabab akur tekadna rejeng buktina sidik nu kadua di mumin ayana sabab akur tekadna rejeng bukti sidik nu kadua di mumin ayana sabab akur tekadna rejeng bukti hiji jeung nu awal sidik nu wajib akli aya di rasul iknu kahiji mustahil gede sidik nu kadua di mumin ayana sabab akur tekadna rejeng buktina. Alhamdulillah wa syukurillah ahli pangaosan subuh Jumaah nu aya di Cibantar rahmat Allah nyilaturahmikeun jeung lisana kana ilmu sidik nu wajib akli aya di Rasul sidik nu kahiji mustahil gedebul kira-kirana urang ngabejakeun ka bojo sumping ka bumi moal poho deui sakitu-kitu wae mah leherena mah bingung eta teh osok diwartosan bojo nu teu ngiring kana pangaosan ku peunang pangaosan urang subuh Jumaah sok lah lamun teu ditagih isukan bising asup ka surga ge manehna rek montang teu kabawa masok teu suka manehna ini sorangan ka surga kuring ditinggalkeun nya teu kitu isukan mah tak sumping ka dieu teh sing aya bawaeun ka bumi teh sidik nu wajib akli aya di Rasul sidik nu kahiji mustahil gedebul kitu-kitu wae basa Sunda teh kahartos sidik teh aya opat hiji sidik nu aya di Rasul kadua sidik nu aya di mukmin katilu sidik di munafik kaopat sidik di zaman nu kufur di kamari mah 50 tahun umur urang teh teu apal bahwa sidik ayeuna aya opat teh ayeuna geus nepi kana jumlah nu ayeuna geuning sidik teh aya opat sidik nu kahiji ucapna tekadna jeung nyatana akur eta mah sidik nu di Rasul anu mustahil gedebul anu sidik dia di Rasul teh pendapat hukum syara aya opat hiji syara ngawajibkeun sidik ku aya di Rasul diganyar Rasul teradang sidikna mun teu sidik mah diancam ku siksaan kaduana syara memperkuat wajib akli sidik di Rasul cek akal sidik di Rasul wajib cek akal cek syara ge wajib cek syara jadi kuat wajib akli teh dikuatan ku wajib syar'i katilu terhadap umum jalma mukallaf urang kana sidik Rasul teh kudu percaya jama teu percaya kana sidik Rasul lain ge umat kang di Rasul bakal kasafaatan kaopatna urangna kudu nuturkeun kana sidik Rasul sidik nu mana nu di Rasul teh sidik anu ucapna tekadna nyatana akur eta sidik anu mustahil gedebul sidik nu kadua eta mah di mukmin ayana anu kumaha ucapna mah salah eta dengan tekadna jeung nyatana akur nekadkeun Allah pangeran teh tapi anu nekan keur ka mukmin kudu nyebut pangeran teh ka Firaun sok dibunuh mun teu nyebutkeun ayeuna Firaun pangeran kapaksa nyebutkeun Firaun eta
ngeran cetekadna mah Firaun lain pangeran jeung nyatana nya Firaun teh lain pangeran ta eta sidik nu kadua mah mukmin ngaranna sidik nu munafik nu mana menyebutkeun pangeran hiji cek lisana padahal cek hatena loba pangeran teh pangeran kana gemuk pangeran kana seuneu jeung sabangsana eta mah di munafik sidik di munafik sidik di zaman nu kufur mana Yahudi nyebutkeun pangeran teh anakan teh boga budak Nabi Ujair tuh cek ucapna jeung cek tekadna padahal nyata nama Allah mah teu putraan Nabi Ujair teh lain putra pangeran nyata nama tapi tekadna jeung ucapna Yahudi teh kitu tete sidik nu aya di jalma teu aya imanan tuh ieu teh urang kudu ngabejakeun ka bojo urang ka budak urang mun teu masantren mah kira-kirana moal poho deui memeh dibejakeun supaya tong poho memeh dibejakeun tong poho matang ingat-ingat teh yen dibejakeun ka datang ka lembur teh lamun geus poho urang memeh dibejakeun rusul ge ku arcita ngabejakeun hukum moal aya poho memeh dibejakeun mah da lain ayeuna poho ngan ku Allah teu diingetkeun tah diatur ku Allah makeun wae bising poho geus dibejakeun mah geus dibejakeun beunang ngaji tadi teh di imah ka bojo urang ka putra urang poho deui ge di urang leuheung meusan aya geus dibejakeun mah ngan lamun can dibejakeun geus poho geuwat nanyakeun ka sasama anu tadi berangkat supaya bisa urang ngabejakeun anu meunang ngaji tadi itu kewajiban urang disangka urang teh teu boga keperluan keun babagan ajengan eta lah kajengan mah tara narurut ieu tara teh sakawareh mah zaman menbal di lapang kalong resep menbal teh boro-boro santri ajengan ge lalajo gitu ku ajengan dicarek ya da ajengan ya sok lalajo gitu teu beunang ai ku Allah mah dicarana pae sok parasea di dieu sing aya nu pae salah sahijina aya nu pae bejakeun ka polisi tewak ku polisi mah sok dibawa ka kantoranana dihukuman sok teu meunang dipake di menbal lapang kalong ke 5 tahun mah rehekeun alhamdulillah siga lamun aya 5an we anu maotna kitu 5 kali 5 tahun 25 tahun tong dipake menbal deui tapi alhamdulillah yang ada yang pasantren kan budak santri menu menbal ai budak santri menu menbal jeung ilmuna tuh dah barang menbal ge ceurik mana budak santri malah mun teu sanggup nurutan ceurikna tong hayang milu menbalna urang ai anu ngarti mah geus ceurik heula meme asup kana lapang ge geus ceurik heula kira-kira urang sanggup seperti itu ilmuwan heulaanan gitu tuh lakenakan ajengan ge cenah geuning tuh milu menbal ai ilmuna dewek teh seperti ajengan mah bari ceurik menbalna alhamdulillahnya apal sanggup ngabejakeun memeh poho sanggupnya kudu bejakeun sukan laporan ka dieu lamun bojona teu kabejaan bojo kuring mah tara ngabejaan bebeja ka dieu tak apal carogena tara ngabejaan ka bojona teh apal sok bebeja